Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka geuning jebolan ieu teh. Bajagur nanya, bari pinuh ku panghina. Tetela teu samar deui. Ieu jalma nu rebut teh tayalian ti pamajid. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Hari sarwana mah teh kudu loba catur jagur. Komo eta Andika mah geuning nepi ka kengkong kitu. Mun kaula mah teu pesa kalian leungeun kitu teh. Ka era-era mah bana. Pamajid bari ngagak-gak. Tetembalanana teu kurang-kurang karasana matak peureus kana hate Bajagur. Urang ajar sia. Baheula we deuleu. Nu matak aing ayeuna ngahaja datang oge nyaeta. Rek nagih hutang ka si Uum. Ngarti? Bajagur mani morongos-morongos we nyaritana teh. Nya kabeneran atuh Jagur. Andika oge kapan boga hutang ka kaula? Samemeh nagih ka Jang Uum. Bayar heula we hutang Andika ka kaula. Pamajid ketakna teh eleh geleng. Sabot keur kitu torojo nya arum ngarong heap. Ngageuwat ngarawu budak tina pangulanana Pamajid. Bari panaon mah teu lesot. Mureleng kana beungeutna Bajagur. Teu kapalingan yen ieu jelema teh urut lawan salakina baheula. Neuleuh kana petalakuna ayeuna, ras bae nya arum teh inget kawijana. Boa pangna leungit oge tangtu diculik ku Bajagur. Ayeuna oge kabuktian anakna nu awewe disamber keur waktu ulin. Mikir kadinya kalawan teu asa-asa. Pok we manehna nyarita. Pang siang si Ujang oge pangna leungit teh diparing ku ieu mah keluk meureun. Nya arum tetep mureleng ka Bajagur, pinuh curiga. Bisa jadi. Pamajid asa diingetan bari ngareret ka Nyi Arum. Ret di ka Bajagur. Pok dinuluykeun hanca nyarita. Jagur. Benernya Handika nya nu ti heula nyulik jangjana teh. Riukna Pamajid ayeuna mah robah. Nyeredeug ka hareup bangun nu rek ngarekeb kasurung ku nafsu nu ampir-ampiran teu bisa ditahan-tahan. Jana Bajagur kerung. Ngadadak keras inget ka budak nu ti heula teh ya. Nu ayeuna geus aya di imahna Pasuta lantaran pahili nyokot. Utan teh
Masih kana ingat? Wah, budak maus di mana, boa? Kurang ajar sejagur. Teu kapalang nista kalakuan Andika teh. Eleh, ku bapana ari males ka budakna. Anu teu tuah teu dosa. Pamajid geus teu katahan deui nafsuna. Seak we manehna narajang ka Bahjagur. Sakaligus ngagunakeun gerakan gelap ngampar. Lantaran kumanehna geus kaijir, puguh geus ngalaman. Ngalawanan Bahjagur mah teu bisa dianggap enteng. Masih digunakeun tah. Jurus madu teh. Bahjagur ngagak-gak ngeyehkeun. Tapi teu burung manehna ngolebat nyalametkeun dirina. Hatena mah ngarasa kedar oge. Puguh geus ngarasa kumaha hebatna. Ti heula oge kurang-kurangna manehna kuat mah. Hanteu. Matak moal bisa deui neuleu panon poe. Gerakan lancah maungna kapan nepi ka diacak-acak. Sok sanajan pamajidna sorangan geus hasil bisa diragragkeun. Gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Montong ngejat Jagur. Ayo sebutkeun di kamanakeun budak teh. Pamajid bari ngahiukeun deui panarajangna nyodok gigir lawan. Panarajang nu mimiti tatela gagal. Lantaran lawana ngejat ka gigir. Sanajan bener teu sakumaha jauhna. Tapi cukup gerakan gelap ngampar teh jadi leungit ka ampuhanana. Wah, lamun kaula teu ngabejakeun, ha? Rek kumaha Andika? Bahjagur bari ngageser malik. Nakis panarajang oge dibarengan ku ngasupkeun jurus gugur gunung rek notog dada. Teu ngabejakeun. Hanya nyawa Andika taruhanana. Pamajid nyewot, kilek ngencah. Ieu we nyambarkeun dampal leungeunna rek ngirimkeun semu gunting kana beunget nu jadi lawan. Gede hate Majid. Moal cara baheula mah kitu. Andika bakal ngutahkeun di getih. Bahjagur bari ngagiwarkeun leungeun Pamajid. Dibarengan ku ngabalirkeun beungeutna. Sabrut we. Jurus gugur gunung dina gerakan runtag jagat. Rek ngahanca iga burung lawan. Ngadenge omongan musuh nu memang ngandung panghina anu lain lumayan. Geus lain deui Pamajid nafsuna. Beungeutna beureum ngembang wera. Sedengkeun ceulina karasa panas lir disebit. Tapi ngaran-ngaran jago kolot anu geus loba pangalamanana sarta salilana teu tinggal ti duduga prayoga. Manehna masih keneh bisa ngawasa dirina. Kalawan teu gugup, Pamajid rikat tingkrak bari satekah pola rek nyabetkeun deui dampal leungeunna. Tapi Bahjagur rikat malik nuturkeun posisi nu jadi lawan. Bari leungeun kenggongna ngaheat rek ngababuk leungeun Pamajid. Des! Dua leungeun diadu. Leungeun nu masing-masing ngandung tanaga batin anu teu bisa dikira-kira kumaha kahebatanana. Akibatna ieu dua jago teh masing-masing pada ngaranjung. Pamajid ngerasa kaget lantaran leungeun kengkong nu sasatna geus cacan teh tetela teu asna alah batan beusi. Sabalikna Bahjagur oge teu kurang-kurang kagetna. Dumeh leungeun nu jadi lawan teh lain deui kuatna. Tagen teu rengrot-rengrot nadah panggebuk manehanana. Anu sanajan leungeunna teh bener tanpa daksa. Tapi geus dilatih aya tauna. Anu kakuatan sarta kahebatan tenggelanana teh geus teu bisa disangsikeun deui. Lamun teu matak potong, matak lumpuh mah kudu. Ngalaman panarajang ngan gagal jeung gagal bae. Pamajid beuki tambah ngarasa penasaran. Sabrut deui we. Manehna narajang ngasupkeun jurus kahiji madi nu dijojo carehem lawan. Bahjagur nu ayeuna geus bisa naksir kumaha kakuatan nu jadi musuh teu gana-gana wani nakis. Kakilat manehna ngagilek miceun panarajang. Tapi Pamajid teu mere tempo. Rikat manehna ngolebat ka gigir mapag badan Bahjagur. Bari sabrut deui ngasupkeun jurusna. Bahjagur ngaleok ngimbangan panarajang lawan ku gerakan pucuk awi ketebak angin. Anu akibatna hebat oge.
jurus-jurus pamajid nuting hariuk teh ngan ukur ngahanca tempat-tempat kosong. Lantaran badan nu jadi musuh ngan sakilat-sakilat ngaleungit tina sasaran. Tapi pamajid teu kapetolan akal. Nyaho nu jadi musuh kacidalingasna, ngagentak manehna ngarobah gerakanana, ngagunakeun gerakan cangehgar, ngagalaprak. Anu saterusna ngawangun gerakan ngababad alas. Sakali ieu mah Bah Jagur kapaksa kudu ngaku kana kaunggulan nu jadi musuhna. Manehna ngudupruk, anu saterusna ngageblag nang karak bengkang lantaran dua sukuna beunang disamber ku pamajid. Tapi Bah Jagur nu memang ngabogaan kekuatan nu kacida hebatna, ngagentak manehna hudang deui. Ngarasa kaget oge, dumeh nu jadi musuhna ayeuna mah geus kacida robahna. Boh kakesitanana, boh kekuatanana jauh leuwih maju mun dibandingkeun jeung waktu nu katukang-tukang. Padahal manehna sorangan tingkat pangabisa sarta kekuatanana ayeuna teh geus kacida majuna. Baheula sabalikna ti mere-mare teh bari mawa kakasoranana lantaran eleh mutlak ku gumilar. Manehna teh teu terus cicing ngeunah-ngeunah, tapi manehna gembleng diri muatan jasmani katot rohanina pikeun malikeun deui hanca rek nebus kasoranana. Ieu sababna nu matak jauh-jauh oge ayeuna manehna ngahaja ngadatangan ka Cicapar. Tayah lian ngan rek ngayakeun balitungan jeung gumilar. Tapi kakara dilawan ku pamajid anu baheula kungsi dielehkeun. Dirina ayeuna ngalaman ripuh oge. Sok sanajan manehna tacan rumasa eleh. Munasabah pisan Bah Jagur ayeuna rek ngarasa kaget oge. Lantaran pamajid teh geus bener-bener leuwih maju. Elmu panemuna geus ningkat sababaraha tikal. Baheula waktu manehna dirag-rageun teh ku Bah Jagur, nepi ka ngalaman gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Dina geus cageurna deui teh henteu cicingeun, tapi terus we manehanana ngasah deui pangabisana kalawan tekun ngalap elmu panemu ti aki sidik. Jasmanina katut rohanina digembleng deui, lain pikeun malas kanyeri, tapi samata-mata ngan saukur pikeun ngabela diri. Lantaran anggapanana ku kasoranana Bah Jagur ku gumilar teh teu mustahil, teu aya buntutna. Komo lamun nilik kana kaayaan Bah Jagur harita. Dina ngabeng beosna balik teh lain bae dirina pribadi ngalaman cacat nurin enteng-enteng, tapi oge bari mawa muridna nyaeta si Jamian nu kaayaan dirina geus tanpa daksa. Jadi korban wawasena aki empi dina gerakan ulin pamonyet. Datangna pamajid ka Cicapar teh lain ngan saukur kabeneran nganjang, tapi ngahaja ngadatangan lantaran aya bejana yen budakna gumilar anu lalaki ngadadak leungit teu puguh embusanana. Pangna datang leuir teh puguh meunang beja kakara pisan. Begitu teh mah kasalahanana gumilar henteu buru-buru ngabejaan. Tadina boga pikiran moal ngabarubuahkeun oge. Da sangkaanana budak teh leungitna moal katutuluyan. Anu antukna las we kapopohokeun. Kolot-kolotna anu dimiramare sasat jalma anu kacangcang ku gawe teu bisa rasjing. Aki sidik kabeneranna teh keur katarajang galingging panas tiris. Nya sararea barempung ngajurungan pamajid ka Garut. Mun aya arman mah tangtu ngutus manehanana. Ngan manehanana harita teh sanggeusna kawin terus we bubuara ka Cikelet nungguan tanah jeung bebecek ditinggal karuhun. Teuing kaweur meureun ku paraksa teh teu kungsi di bejaan. Kadatangna pamajid ka Cicapar kakara oge meuting sapeuting kalawan teu disangka-sangka ari prok teh tepung jeung musuh gerotna. Eukeur mah kajadianna nu baheula masih keneh natrat ngagaris dina hatena teu daek leungit-leungit. Ayeuna sasat aya pasal deui.
Tatela datang nabah Jagur ka Cicapar teh aya maksud nu teu hade. Turug-turug geus ngabukti yen leungitna Wijana oge memang gawe manehanana. Begituna pikeun Pamajid mah asa mobok manggih gorowong teu hese neangan pikeun nagih hutang. Ari Bah Jagur kumireungeunna ayeuna nu jadi musuh geus ganti bulu teh. Manehna lain jadi keder atawa seber, tapi jadi nungtun kana kapanasaran hatena. Sarta oge kakagetna teu leungit-leungit. Nah Pamajid teh asa jadi kacida hebatna. Manehna teu mikirkeun saeutik oge yen batur oge bisaeun nambahan pangarti jeung pangaweruh. Ieu teh tayalian ngan kubawaning perbawa hatena we anu dir sarta ujub takabur. Ku geus ngamilikna ayeuna elmu-elmu nu kacida hebatna. Leuwih-leuwih dina elmu batu karangna anu geus disampurnakeun pisan. Sangkaanana moal aya hiji jalma oge anu bisa nandingan ka manehna. Sama sakali manehna teu sadar kana hiji patokan anu moal bisa dibantah deui kabeneranana. Yen manusia mah taya nu unggul. Nu unggul mah ngan hiji nyaeta zat anu nyiptakeun sakabehna alam. Alam manusia, alam satu hewan, alam jin jeung sabangsana. Nyaeta Gusti Allah nu Maha Kawasa. Ayeuna sanggeus manehna hudang deui tina ngajoprakna lantaran tadi dua sukuna dituar ku Pamajid dina gerakan ngababad alas. Teu kira-kira manehna nafsuna boga rasa cileureun kapiheulaan gerak kudu jadi lawan. Teu ngalobakeun diomong seak we manehna ngagunakeun gerakan badak cihea narajang ka Pamajid. Pamajid ngolebat nyalametkeun awakna. Tapi musuhna malik nyuruntul bari ngaheumbatkeun dua leungeunna nu dirangkepkeun. Teu beda we ti jula badak anu dieusi ku kakuatan elmu batu karangna anu kacida ampuhna. Pamajid ngagentak ngagilek bari ngaheatkeun leungeunna. Maksudna mah rek nigas jula badak. Tapi Bah Jagur riket ngarobah gerakanana cula badak terus mulawit. Ayeuna mah rek ngacak iga. Pamajid dereh kesit sakilat manehna ngageserkeun kuda-kudana ka tukang. Awakna melengkung ngajurung kunung. Hiuk des. Tenggelan kedetna ngahanca cula badak. Bah Jagur ngaranjung sarta rikat manehna ngejat ka tukang lantaran karasa dua leungeunna lebah pigeulah ngarasa panas. Pamajid oge sarua deui pada ngejat lantaran karasa leungeunna nyanyangutan. Tetela cula badak teh kacida teu asna teu beda we ti batu karang. Srog duanana pahareup-hareup deui silih taksir silih teuleman pangabisa. Beungeutna Bah Jagur temong camerut beketut haseum ngagamarkeun hatena nu keur gegetun. Sedang riuk panon Pamajid mah sabalikna. Beungeutna bear marah may malah semu-semu nu ngagelenyu ngawangun imut. Anu tumrapna ka Bah Jagur mah jadi beuki tambah-tambah nimbulkeun ngagedurna nafsu. Teu beda we ti seuneu disiram ku bensin. Sakicep manehna ngolebat ari ceger teh neungeul tangkal jeungjing anu cukup gedena. Aya we sanapun cangkeng kolot. Anu dorok-dok teh tangkal jeungjing teh peungas teu beda we tinu dituar. Mun teu rikat ngejat mah bisa bae ninggang ka Nyi Arum anu harita keur lalajo bari nangkep anakna. Ai kunaon? Nah data can aya bejana badak edan. Aya oge anjing edan. Pamajid kaget, tapi jelas omonganana ngandung panyeceleh nu pohara. Bah Jagur teu nembalan, ukur matana we hurung. Sarta kadenge huntuna kekerot. Teu beda we ti beurit nu keur ngageret nyegetan bilik. Sanyana manehna teh keur nguji kakuatan. Nah aya keneh atawa memangna geus suda. Tapi barang tetela masih kana hebat. Teu anta parah deui seak we. Ayeuna mah leungeunna ngaheat rek dipake nuar beuheungna Pamajid. Pamajid teu gugup. Sakilat manehna jingkrak bari najehkeun sukuna dina gerakan sepak kuda beger meunang mulungan ti gumilar.
Kagentak nuju kana kekemplongna Bah Jagur. Nu daek teu daek. Bah Jagur ngabangkieung, jaba ngarasa nyeri jeung seueul. Tacan ge bisa males. Pamajid geus ngaborengkal Malik bari ngasupkeun jurus pusaka Cibalieur hasil ciptaanna pribadi ngageduk kana dada lawan. Cetruk deh dituluykeun ku Nyatok Gado. Disusul ku leungeun kencana nu ramo-ramona geus meber ngaheat sarta anu saterusna ngaceger kana pipi Bah Jagur. Tampiling semu gunting nu teu bisa disangsikeun deui ka ampuhanana. Mun ti heula Bah Jagur teh kuat nadahna kalawan teu sakara-kara. Tapi ayeuna sanggeusna Pamajid digembleng ku Aki Sidik. Lain deui tumerapna ka Bah Jagur. Bah Jagur mani ngaheungeut, badana ngagigeg, nu saterusna ngagaleong, ngagebruk kana tanah ngebul. Sanajan beungeutna teu tutung, tapi ngagempeng mah teu burung. Tapak ramo-ramona Pamajid natrak dina pipina Bah Jagur. Tapi kanca lain oge jago kahot wedalan ujung kulon. Nu geus padat dirina dieusi ku ajian batu karang. Lamun kudu terus ngaringkuk kakaraku sakitu. Bareng jeung ngahiliwirna angin anu nebakan awakna. Lain angin samanea anu ngan saukur bisa ngoyagkeun sarta ngendag-gendang daunan dina tangkal. Tapi angin nu bijil tina dirina pribadi nu geus hasil ngagiringkeun Atma jeung Sukmana Bah Jagur anu kungsi ku Malayang. Lantaran raga badagna ngarasa teu wasa katiban ku semu gunting. Ari sup arjang elek we. Bah Jagur hurip sabihari, waras sabaheula, ngajeregjek teu sakara-kara. Ngorejat hudang teu beda we tinu lulungu hudang sare. Panona rucang-ricang bari merong kanu jadi lawana. Hebat oge semu gunting teh Bajid. Tapi ulah wakap ungah ya. Kaula moal waka ngeureunnan ieu pasendatan. Satung-tung Andika tacan ngutahkeun gatih saperti baheula. Bah Jagur tetep boga rasa dir, ujub, takabur. Dina kasempatan sejen mah pasti musuhna teh bakal ngajolor jadi banusan, ngajajapang, ngajampana bugang. Tekad kaula oge nya kitu Jagur. Kaula moal ngejat ti pakalangan, satung-tung Andika, tacan tapak deku serah bongkokan. Pamajid nembalan, anu teu kurang-kurang matak nimbulkeun nafsuna nu jadi lawan. Teu ngomong deui saprut we. Bah Jagur narajang dina gerakan bagong bayangan. Pamajid ngageser nyerong bari leungeunna ngaheat rek mepeg punuk. Tapi leungeun kengkongna Bah Jagur anu curugna nyolocos teu beda we ti siung begu. Rikat nakis anu satuluyna nyuruntul rek nojoskeun gerong. Pamajid sakilat mundur bari ngahiukeun teunggelan kedetna dina ulin kari. Tapi siung begu nu hiji deui teu katiten nyuruntul di handap. Ngagetruk kana iga burungna anu ngajadikeun Pamajid ngajaweul nahan kanyeri. Iga asa potong sarta rarasaan ruy-rei sarebel ditambah ku rasa eungap anu pohara. Tacan ge nyeunghap teunggelan ujungan Bah Jagur geus nyusul manten kana muncanganana. Waktu tadi ngajaweul teh sukuna ngahelang nuturkeun awakna nu keur doyong ka tukang. Anu antukna Pamajid ngudupruk cecekolanana asa pegat. Heat deui. Tajong musuhna dina gerakan runtag jagat. Salah sahiji bagian tina ulin padingdang ngahakan gadona. Ari jatruk ari celeng we. Pamajid meceleng anu saterusna ngajumpalik aseupan meunang sababaraha jungkelan. Aya karasana Bajid. Bah Jagur mah panas. Tapi memang na oge lain Pamajid anu baheula. Tapi Pamajid nu ayeuna mah geus jadi muridna Aki Sidik. Kalawan teu sakara-kara, manehna geus bisa ngawasa deui dirina. Jereg-jereg hudang, bari ngagedogkeun awakna. Teu beda we
tinuker micen kekebul dina awakna. Rog manehna kuda-kuda, ciri maneh mandiri, yen manehna teh wedalan cibalieur. Ngawangun pasangan gelap ngampar. Sanajan tadi geus kungsi gagal, tapi ayeuna rek dikombinasikeun jeung hiji gerakan nu meunang guguru ti Aki Sidik. Nyaeta jurus-jurus alif nu memang ieu oge geus dipiboga ku Gumilar. Bah Jagur geus bisa neguh kumaha kahebatanna ieu pasangan anu ngahasilkeun jurus-jurus nu ngaruntuy 7 nu diwangun ku gerakan leungeun jeung suku. Mun keur waktu tadi manehna satekah polah nyingkahan teu wani nagenan, tapi ayeuna mah ku manehna rek ditagenan, malah boga maksud rek dirampalkeun sakalian. Mikir kadinya serat bae manehna mesat bedog si Oray anu tumrapna ka pamajid rada ngaranjuk oge. Sahanteuna ngalawan nu si Ihan bari lemor mah teu saeutik mamalana. Komo deui ngingetkeun kana tingkat ilmu pangabisana nu jadi musuh teh lain jore-jore. Ari manehna rek ngabatalkeun pasanganana ku jalan nurutan mesat bedog pikeun ngimbangan gerakan lawan. Teu kaduga ku era dikamanakeun beungeut da geus tangtu bakal jadi bahan panyaceleh anu jadi lawan. Lantaran geus kagok asong teu panjang mikir deui sabrut we pamajid narajang ngagunakeun 3 bagian jurusan. Krebat bedog Bah Jagur ngabarasat nyampeuk ka hareupeunana. Pamajid rikat ngolebat ka gigir ngimbangan kacepetan bedog musuhna. Jebron 4 bagian jurusna ngahanca gigir Bah Jagur. Satekah polah Bah Jagur malikeun awakna sarta ngarobah gerakan bedogna, tapi tetela gerakan lawana teu bisa diungkulan. Anu akibatna Bah Jagur meceleng jauh naker. Bedogna oge lesot kageweungkeun. Ragragna jauh pisan ngagorobas ka jero kebon. Sanajan bari lungleng katura lengan, Bah Jagur ngagentak hudang bari ngadadigdeug. Sanggeus lembutanana ngumpul deui. Sabrut le manehna narajang ngagunakeun gerakan lancah maung. Leungeun kengkongna ayeuna mah nu ngubeng di hareupeun dadana. Katempona beuki tambah hebat we. Kurang-kurangna tegar mah geus matak seber ngalawanana. Pamajid ngajega tetep dina pasangan gelap ngampar. Persis waktu kejadian baheula. Ngan bedana teh baheula mah musuhna teh ngagunakeun iteuk hoena. Ari ayeuna mah ngagunakeun leungeun kengkongna. Tapi sanajan kitu teu wudu hate pamajid nyeredet oge. Sok sieun nasib manehna ayeuna saperti nu enggeus-enggeus. Yung yung hung. Gerakan lancah mau ngaluarkeun sora teu beda we ti bangsing. Semrut. Pamajid dina gerakan gelap ngampar. Des des des. Jurus-jurus pamajid hiji oge eueuh nu asup. Kolebat. Pamajid kagigireun lawan. Des des. Pamajid langsung ngagunakeun jurus alif potong 2. Jorelat. Dina lengkah 12. Duk duk. Pamajid saterusna ngirimkeun timpuk 2. Masih keneh dina jurus-jurus pasangan alif. Akibatna kacida hebatna. Gerakan lancah maung Bah Jagur ngadadak eureun. Badan Bah Jagur masih keneh tagen, tapi manehna bari gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Ugag igeg. Bro, we, manehna namru sedeng getih tina sungutna masih keneh ngalih. Geus kitu mah. Pamajid mundur sababaraha lengkah. Bari panona mencrong seukeut kanu keur adu glajer. Teu beda we tinu keur sakarat. Sedengkeun Nyi Arum anu masih keneh ngajengjen. Tacan ingkah ti dinya. Bari nangkep sari cenah nyusup kana dadana. Teu karasa manehna ngajerit lirih sarta mireungeh Bah Jagur nu dina kaayana geus saperti anu rek ngaleupaskeun nyawa. Aki empi nu geus nyampak lila datang kadinya nyusul Nyi Arum. Gawena tengan gogodeg bari teu ngaluarkeun ucap sakecap. Helok kaget nu taya bandinganana mireungeh kahebatanna pamajid ayeuna. Teu disangka teu dinyana elmu panemuna geus leuwih maju.
Kanca dangu Bah Jagur nu ku sareat mah geus moal bisa menyat deui. Manehna nguniang hudang. Memang daya kekuatanana tuning matak helok nu nyaksian. Jurung gunung nangtung. Rada moyong kod malik sapinuhna kanu jadi musuh. Oho manehna batuk kejelok. Golok-golok deui ngaluarkeun getih hirup ngabeuleugeudeur beureum. Hebat ayeuna mah. Andika teh Majid. Bah Jagur kawas nu marurung. Anu matak ceuk kaula oge manusia mah eueuh nu punjul Jagur. Teu hade ujug takabur. Kaula mah da moal kapapanjangan. Ngan rek nanyakeun jangjana. Dikamanakeun ku Andika teh. Pak Majid nembalan lirih. Anu saterusna manehna nanyakeun wijana. Bah Jagur teh nembalan. Sanggeus sababaraha kali batuk bari ngutahkeun getih. Kalawan teu disangka-sangka, curebat. Jrong manehna luncat ka jero kebon. Si horeng teh nyokot bedogna. Geus kitu kolebat. Jrong manehna luncat deui. Curebat. Kurbas. Leus we teu kadeuleu jirimna. Ukur kadenge sorana we hawar-hawar. Moal dibikeun deui Majid. Budak teh ku kaula rek dijieun parepeh. Tapi lamun Andika penasaran. Hade. Sok kaula susul. Kaulu Ciujung. Tadi nama Pak Majid teh rek terus ngudag. Tapi ngadadak di jewang ku Aki Empi. Lantaran Nyarum ngadadak ngalengerek kepaehan. Ongkoh Bah Jagur bisa lumpat soteh ngan ukur ngalejokeun ngadah diudag ku Pak Majid. Geus eueuh mah hege teh ngurunyung deui anu saterusna nyulik Nyisari. Kanca dangu sadayana geus aya 2 jamna Bah Jagur ngagoler di tengah-tengah gumplukan tangkal wawalinian. Teu jauh ti situ Bagendit. Waktu tadi ngablesat ninggalkeun lembur Cicapar teh lantaran kasoran ku Pak Majid. Manehna teh teu kebat muru ka Wanaraja. Terus we mengkol ngambah jalan Cinunuk, ngagedig ka Sindang Sari, bangblas ka Dungus Cilik, terus mengkol ngatuhu anu brasna ka lembur Gadog ngaliwatan heula situ Bagendit. Lantaran harita teh beurang keneh, ongkoh di badana ngarasa ripuh. Manehna mengkol heula ka jero rurungkunan tangkal wawalinian. Batu ketihna geus eureun. Ieu teh perbawa ilmu batu karangna anu geus nincak kana tahapan puncakna. Paruh tenggelan-tenggelan musuhna nu matak mateni teh dina waktu anu ngan sakedeung pisan geus bisa disieukkeun. Tapi sanajan kitu, ari kudu nyang hareupan deui Pak Majid dina waktu ayeuna mah. Manehna kawasna kudu mikir heula. Lantaran manehna masih keneh dijeraeun. Ku maksud tadi mah rek terus balik we ka lemurna. Tapi ari inget kana caritaan Nyarum tadi. Horeng jana teh memang anakna Gumilar anu geus dianggap satru kabuyutanana. Jorojoy we manehna rek ngadatangan imah pasuta. Daya lian ngan rek nyokot di Wijana anu bareto pahili nyokot. Anas budakna ayeuna geus dikukut ku manehanana. Teu jadi soal. Da ayeuna mah rek nyokot Wijana soteh lain rek dikukut. Tapi rek dipake meupeus keuyang. Pupeurieun males ka bapana teu bisa. Ayeuna oge geuning kalah ka manehna ngarandapan karipuh anu pohara. Males kanu jadi turunanna mah piraku make hese. Ongkoh mun nyahoeun nu jadi bapana piraku. Ieu teh teu mangrupa hiji tenggelan batin anu kacidah hebatna. Leuwih-leuwih ditandasa ku pakarang seukeut.
Kumanehna geus kagambar mun kajadian teh bisa kumaha teuing nyerina anu bakal kaalaman ku saboronoyotna gumilar. Di dieu geus kaukur kumaha hina nistana budi pekertina Bah Jagur nepi ka ngabogaan tekad anu sasatna di luar rasa kamanusaan. Hiji kajahatan anu taya hampuraeunana ngaleuwihan ti kalakuanana hiji sato hewan pangjahat-jahatna sarta panggalak-galakna. Tapi sanajan tekadna Bah Jagur geus sakitu buleudna malah geus boga kapastian yen bakal kalaksanakeun kitu ijiranana. Tapi bagja cilakana sarta pati huripna manusa memangna lain aya dina katangtuan manusa pribadi. Usik malikna manusa geus nyoko dina la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tegasna manusa mah ngan saukur dharma wawayangan. Kabeh-kabeh geus aya dina kersana Gusti Nu Maha Agung. Lamun seug teh mah maksudna Bah Jagur kitu teh kapareng bisa kalaksanakeun. Ieu teh ngandung harti yen pangeran teh ngajujurkeun kana pategadanana Bah Jagur nu sakitu laibna. Tapi memang geus kitu we tutulisanana di Loh Mahfud anu ngeunaan bagja cilakana wijana. Hiji jalan pikeun urang balik ka alam kalanggengan teh memang beda-beda carana. Tapi akhirna mah sarua kabeh-kabeh pada nuju ka hiji alam anu abadi. Nu jalana nya urang teh kudu ngalaman maot heula. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeulem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.